Sampurasun Baraya Sadayana, tepangkeun sareng Abdi Nizar, Abdi Rifa, salaku presenter anjeun dina dinten ayeuna. Baraya Sadayana, ayeuna urang rek ngobrolkeun hiji tempat wisata nu karame pisan didatangan ku warga Bandung jeung luar kota nyaeta Kiara Tapak. Anjeun kantos ka ditu. Kantos dina eta tempat teh saena pisan. Aya taman nu lega, aya danau buatan, teras, aya lampu-lampu nu endah mun peuting. Pikeun anjeun nuker milarian inspirasi tempat wisata nu asik, merenah, jeung pasti ngajadikeun semangat penguaka angkat heula nya tiasa jadi tempat karesep anjeun oge. Hayu atuh ayeuna abdi serahkeun ka rerencangan abdi nu parantos aya di tempat bareng narasumber lokal. Nu bade ngabagikeun pangalaman ngeunaan tempat-tempat andalana. Hayu urang sambut. Itu ternyata dari atas itu sampai itu balikan aja ada suara tadi. Sampurasun sadayana tepang deui sareng abdi Siti Nurhayati salaku reporter kahiji. Penonton ibu di sini di dia abdi bade naros. Mohon mangga. Sareng ibu saha? Ibu Mela. Bu Septi. Di dia abdi bade naros kira-kira naon anu jadi naon anu jadi favorit ibu di tempat ieu? Abdi sareng rerencangan di tempat ieu favoritna Zumba. Zumba di lapangan Lollipop ieu. Saminggu teh aya sabaraha kali Zumba di dieu? Abdi 3 dinten saminggu 3 kali. Begitu kan. Naon anu jadi alasan milih Zumba di dieu di tempat ieu? Anjeun heula. Tepangkeun nami abdi Silvi Julia, abdi salaku reporter 2. Dia abdi sareng Bapak siapa? Asep Alfian. Asep Alfian. Bapak bade naros. Bapak di dia buka di tahun baraha, Pak? 2019. Oh, untuk selami berarti nya. Islami. Lamun perkembangan pengunjung di dia kumanya, Pak? Alhamdulillahnya peningkatan. Kan kawitna itu icalan teh kan di payun. Oh, di dialihkeun ka dieu. Nanti di payun zona hijau seur macet seur naon dialihkeun di dieu. Aya masalah pengunjung mah alhamdulillah peningkatan seur. Lamun ramena sasih naon wae, Pak? Setiap yoga sih rame sihnya, ngang udah jadi patokan mah Sabtu Minggu ya Sabtu ramena. Minggu penuh rame nama gitu. Kalau bulan-bulannya mah sama wae. Sama wae. Oh, lamun Bapak bukana ti tabuh baraha? Hari AB mah berangkat tabuh 5 ku beberes ku itu ieu sampai tabuh 7 ge tos siap gitu. Yang rame wae berartinya di dia mah. Alhamdulillah rame wae. Apa icalan naon wae di dia? Ima jalannya cai, kanggo minuman-minuman, mineral, gorengan, rokok, kopi. Ya, sadaya aya we nya. Dia abdi sareng Bapak Entang. Bapak Entang. Bapak Entang asli orang mana, Pak? Kalau asli orang Garut, tapi udah domisili di sini lah dari tahun 90-an lah. Udah mulai jadi jualan. Pindahnya Ya. ke Bandung. Nah, Bapak aya niat jualan di dia teh Jualan di dia awalnya meneng tadinya kan di payunnya. Ya. Tapi berhubung itu kan jalur hijau lah, bisa disebut jalur hijau, nggak boleh tekengeng gitunya, tekengeng jualan di payun, jadi dipindah ke dia pihak Satpol PP, terus kecamatan, lurah, jadi ini mah resmi ya. Jalur sepi lah, jalur sepi, jadi boleh di dia mah boleh icalan. Oh di payun mah tekengeng, jadi pindah ke dia awalnya mah. Bapak icalan di dia teh caket sareng bumi. Ya sekitar Antapani lah, sekitar 500 meter lah. Oh, jauh ya, Pak? Jauh lah, 15 menit jalan. 15 menit. Bapak di tahun baraha Mulai jualan tahun 80-an. Jualan. Itu suami pisahnya, Pak? Lami tadi awalnya di Bojongloa, ngalih ke dia Cicadas. Cicadas. Yang ngeladangan? Ya. Enggak. Boleh.
Kayak ganti-ganti sih tadinya. Ini ganti-ganti. Mm-mm. Bapak buka di tabu baraha tuh? Buka tabu genep tadi teh. Tabu genap. Tabu Tos siap tabu genep. genap tanya. Nya tabu genep. Terus upami icalan di dia mah tanggal merah. Terus Sabtu Minggu. Kalau hari-hari biasa di Garmen sih. Oh Di jadi Viara Condong. Soalnya tunggal Sabtu- dintennya apa di dieu? tanggal merah sama Sabtu Minggu yang udah pasti gitu nya. Pasti rame berarti. Ya rame dintennya. pasti rame lah. Sehari-hari mah paling di Garmen desa. Namun pengunjungna tahun ke tahun kumaha apa di dieu? Pengunjungna salarasna mah bisa sebat Tepangkeun abdi Wafa salaku reporter katilu. Tepang deui sareng abdi Wafa salaku reporter katilu. Ayeuna abdi sareng Ibu namina sa Ibu? Sareng Ibu Titi Ibu Titi. Ibu Titi asalna ti mana? di Bandung, Oh, di Bandung. Oh, kirain segan teh ibunya orang luar. ya bener. Nuhun. Ibu masih orang sini, Neng. Oh, Bandung asli. Ari Ibu tos sabaraha lami damel di dia Ibu? Terus bade 4 tahun. 4 tahun. Oh, tos sami Ibu. Tugas di dia ibuna biasana naon wae nya Ibu? Tugas di dieu mah, Neng. Tebet damel tabu dalapan. Tabu 8. Setengah dalapan teh ini apa briefing. Briefing. Oh. Pembagian tugas kerja. Nanti beres briefing ke lokasi, Neng. Ya, lokasinya gini, Neng. Lokasinya pindah-pindah Ibu. Kalau lokasi mah enggak sih, Neng. Kerjaan ibu mah kan ke sana terus. Oh, sepanjang Kiara Artafart. Iya, kan udah dibagi pekerjaannya. Paling sebelum ke tempat kerja kayak lokasi sini kan paling sisir sampah dulu, Neng, ngambilin Oh, sampah-sampah dulu. sampah dulu. Ya, baru ke tempat kerja ya kayak gini kerjanya. Mohon Ibu. Jukut Upami uih tabu sabara Ibu. tabu opat. Tabu opat. Oh, lebet tabu 8. Uihna tabu opat. 어두운 밤 조명 하나 없이 익숙해지면 안 되는데 그게